Ku beungharna Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga ke Nabi Sulaiman alaihissalam pernah unjukkan ka Allah, ya Robbana poe ayeuna mah eureun tong dibere rezeki makhluk sarira aya di alam dunia kukuring disuguhan kabeh cek Nabi Sulaiman. Kira-kira urang babakan talang nu beunghar pernah teu suka dina Jumatan ngumumkeun poe sukan urang babakan talang tong dalahar tong nyarang kukuring ditraktir sapoe sukan mah pancan aya tapi kapaena oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warisa Sulaiman Daud alaihi faqala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza lahu al-fadlul mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Sulaiman alaihi salam yadulul zanna ba'dal anbiya'i bi amsati mi'ati amin. Allahumma rabbi salli wa yassir amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana ta'bainana qawlina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihabbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi jibna ilman wa fahman minka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah puji sinar puja ulang sangat padat Allah Subhanahu wa taala. Anu pantos nampilkeun bersama ka urang sadaya tiasa kumpul mari berjamaah sekaligus musafahah di lebeti masjid anu mudah-mudahan setiap langkahna cari ulang sadaya menjadi bersahabat mudah ridho Allah sarta tiasa nyanak syafaat dari dina maghfirah dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sedaya salamna Allah salamina terlibat tercurah ka junjungan urang sadaya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatna, kepada tabi'in tuduh kaum sadaya umat mantenan anu mudah-mudahan urang sadaya hasil syafaat dugiana terutama syafaatul majalah dina dinten kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sepuh ahli wakilan pengawasan malam sabda di baris kejalanan insyaallah pada muliaku. Alhamdulillah ini kesempatan ini waktu urang sadayana hasil hidayah serta taufik Allah urang biasa nyumponan sebahagian kewajiban urang dina raraga talabul ilmi anu hidayah secara taufik Allah. Setiap insan manusia hasil taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah setiap jalmi kabedak mampu pas urang calik tilbet masjid dina kesempatan. Masih seueur jalmi anu can mampu can kabedak namun kurang dunia mah can kabeuli bisa calik tilbet di masjid. Istilahna ngalaksanakeun kewajiban kaperluan Allah Subhanahu wa taala. Ari hidayah mah sarana ge hasil manusia disebut manusia hidayah menang sadayana. Mara saur para ulama hidayah aya tilu. Aya hidayatul khalqi, aya hidayatul irsad, aya hidayatul taufiq. Ari hidayatul khalqi urang sadar urang teh diciptakeun ku Gusti Allah. Nampi dek narima mun teu narimana urang kabeh diciptakeun ku Allah. Setiap perkara yang di alam dunia
ya hidayatul khalqi. Nomor kaduana hidayatul irsad. Hidayatul irsad teh urang sadayana daek ngaji bari dibarengan daek ibadah. Teh hidayatul irsad. Urang ngalangkah di bumina masing-masing sejak tujuan talab ilmu bari dibarengan ngalaksanakeun ibadah. Anu nomor katiluna hidayatul taufik. Ari hidayatul taufik mah daek ngalaksanakeun ngamalkeun nu diparentah ku Allah jeung Rasulna. Jadi hartos setiap jalmi menang taufik ti Allah ngeun hidayah makein sadaya hidayah mah ngeun taufik makein mah kitu nya. Istilah hidayah mah nyahoeun kabeh oge. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban ngaji, kewajiban sabar perintah kula jeung Rasulna ngeun tara daek ngalaksanakeun lantaran teu hati taufik ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang bersyukur di kesempatan urang tiasa kenging hidayatul irsad, urang kenging hidayatul taufik sareng ngajalankeun bukti syukur urang diciptakeun ku Allah, syukur urang dilengkahkeun ku Allah, sarta syukur urang sadayana tiasa ngalaksanakeun ieu garapan, ieu kewajiban anu keur undang ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala sekaligus ngamanfaatkeun ngalaksanakeun umur urang dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dari Sarus Ibnu Athaillah dina kateranganna ma patah min umrika la'i wadalah. Perkara anu lapor tina umur urang moal bisa digantian. Lamun urang istilahna yuswa 60, 70, 30, 40 urang teu pake ibadah ka Allah la'i wadalah. Umur urang teu dipake ibadah moal bisa digantian. Cek urang teh kamari we meureun loba orang kana berumur sekian ek ditobatan ayeuna teu bisa. Lamun 30 tahun dipake maksiat moal bisa digantian 30 tahun nu bakal datang. Tapi wama hasala laka minhu laki matalah, di mana perkara nu hasil tina umur orang dipake ibadah cari sapertos ayeuna urang cari di leuweut ieu masjid ngalaksanakeun nyumpanan parentah jeung Rasulna laki matalah, mangka moal aya istilahna perbandingan hargana luar biasa gede ganjaranana sehingga keun nganyatakeun sapalena katerangan mah moal bisa calik urang ayeuna moal bisa dibayar ku harga duit dunia. Lamun urang calik ayeuna rek diduitkeun gitu. Ya. Ada beuring merek setengah jamana rek diduitkeun moal kabayar ku duit dunia. Ku gede ganjaranana, ku gede imbalanana di Allah keur jalmi anu calik berjamaah kumpul ngariung di lebat masjidna Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala calikna urang ayeuna dina hartos cing ngajadikeun sababiyah urang sadayana hasil ridho rahmat magfirati Allah sarta urang sadayana tiasa dugi kana rahmatna Allah, dugi kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah subhanahu anu pribadi siti hormat anu insyaallah kala dimuliakeun di kesempatan pribadi suriekeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tertera dina kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi disebut Imam Al-Zawawi, salah satu ulama terbesar kalangan Jawa milik orang Indonesia, nyatana salah satu Imam An-Nawawi sekaligus muat mangrupi-rupi ratusan kitab di karang kemantenan termasuk ke kitab Nasaihul Ibad. Adi nasaih teh nasihat keur pirang-pirang abdi anu aya dina halaman melepat halaman 27 halaman ke-27 makalah kagenep dina bab ayeuna robaiyah. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pangna disebutkeun kitab teh karang teh gampil neanana gitu. Katina kitab naon nyakotna? Tina kitab anu halaman anu kata segala teu meugi kitabna datang ka imah teh dibukakeun kitab teh urang teh barang dibuka teh di bawah jabar jeeran heutam poe ngumpulkeun bae dan meunang ganjaran penumpang oge nya bukaan. Nu penting mah halamannya hafal halaman sabaraha meureun ari ngitung hiji ti ka 10 piraku teu bisa nya wahidun isnani salah satun arbaatur piraku meureun ngeun palebah macana meureun ngeun ulah di lelebah macana da puguh imah gunul otak kitu nya teu bisa ditempo beda jeung Al-Qur'an. Ngan bisi pangintenna di mana rujukanna, di mana sanadna, di mana nyokotna, kan guru jelasnya. Di mana nyokotna, istilah dan sanadna di mana
saha anu nerangkeunana anu katampi dina katerangan mah anin nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sana Kangjeng Nabi kala ngaruh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala yahtazzu yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati aznasin minan nasi. Sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala sana tetep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala yahtazzu bakal ngahuzah Allah yaumal qiyamati dina poe kiamat bi arba'ati anfusin kalawan ku opat jalmi ala arbati aznasin minan nasi ti opat jenis manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala jaga dina poe kiamat bakal ngahuzah kulimana ku opat nabi keur ka opat golongan teh dina umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bakal diuzah opat golongan teh dihadirkeun opat nabina dihadirkeun ayeuna rendengan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasana Allah bakal ngahujah ka urang jaga dina poe kiamat ku opat jalmi opat nabi keur jenis atanapi opat bagian ti rengrengan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sari dia payah tasullahul atim mangka bakal ngahujah sallallahu Gusti Allah atim nu agung alal agniyai nomor kahiji Allah bakal ngahuzah kazalmi anu kaya raya kazalmi anu beunghar bi Sulaiman bin Daud kalau Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam anu beunghar jaga diuzah ku Allah ku Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam kumaha ucapna Allah ka ayyakul lahum surah Allah jaga dina poe kiamat ka urang kaya yakulu lahum kaya ngadau Allah lahum kaya reng-rengan orang-orang beunghar rengan jalmi anu kaya raya keur waktu jumeneng di alam dunia surah Allah lima taraktumul ibadah surah Allah jaga poe kiamat lima taraktum naon sababna aranjeun kabeh nu baleunghar al ibadata ninggalkeun ibadah ditanya jaga nu baleunghar teh ku Allah dihadirkeun Nabi Sulaiman alaihi salam. Naon sababna mang beunghar ece beunghar aranjeun kabeh ninggalkeun ibadah ka kaula pa in qaul lamun cek anu beungharna nahnu masbuluna bi amwalin wa bil mamlukati cek anu baleunghar Gusti abdi teu ibadah teh katungkul ku nguruskeun harta banda jeung katungkul ku nguruskeun kekuasaan harkat deung behdina pangkat ditanya naon sababna mana nu baleunghar anu parangkat pangna teu daek ibadah waktu salat teu daek salat waktu puasa teu daek puasa waktu ngaji teu daek ngaji jawaban cek nu beunghar teh Gusti pan abdi mah di duniana sibuk ngurus harta banda dunia pan abdi mah di dunia sibuk ngurus rakyat sehingga teu ka istilahna sempet ibadah sehingga teu sempet hadir ka pangajian kumaha jawab Allah Subhanahu wa taala qala lahum fa ayyum mamlukatin aksaru min mamlukati Sulaiman atanapi bahasa surah Allah Subhanahu wa taala wa ayyum malin aksaru min malihi wa huwa lam yatruk ibadah cek Allah jaga kajalmi nu baleunghar tinggalkeun ibadah jawaban Allah fa ayyum malin aksaru namane teh boga harta sakumaha hirup di alam dunia ceul ibadah ma aksaru min malihi nah maneh teh leuwih beunghar daripada Sulaiman bin Daud alaihissalam datang Nabi Sulaiman ditanya nu baleunghar teh pan abdi mah cenah katungkul ku ngurus harta benda dunia abdi mah katungkul ku ngatur istilahna sawahna ngantur pabrikna ngantur perusahaan kabeh saekeun abdi teh sempat ibadah surah Allah ari harta maneh demun dibandingkeun jeung Sulaiman alaihissalam loba mana gitu naon sababna sedengkeun ulam tatrukul ibadah Sulaiman sekalipun hartana loba tapi teu pernah ninggalkeun ibadah eleh anu beunghar jaga dina poe kiamat naon sababna lantaran dibandingkeun beungharna sareng Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam Nabi Sulaiman ayu Daud alaihissalam sejarah anu aya dina Al-Qur'an manusia terkaya pandangan Allah sekalipun di akhir zaman ayeuna aya jalma pangbeungharna aya ngeun tapi mah bisa ngabandingkeun kana kaya raya beungharna Nabi Sulaiman alaihissalam ku beungharna Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga ke Nabi Sulaiman alaihissalam
pernah unjukkan ka Allah ya Rabbana poe ayeuna mah eureun tong dibere rezeki makhluk salira aya di alam dunia kukuring disuguhan kabeh cek Nabi Sulaiman. Kira-kira urang babakan talang nu beungar pernah teu suka dina Jumatan ngumumkeun poe sukan urang babakan talang tong dalahar tong nyarangu kukuring ditraktir sapoe sukan mah pancan aya tapi kapaena oge. Kadang-kadang rek muludana mah kudu-kudunan nya. Padahal baleunghar sorangan muludana oge. Iyalah mereka di perbandingan ayeuna beungharna sareng Nabi Daud alaihi salam can aya jadi ka ditu cawitali di Cijeungging can aya anu beunghar ngangkat tangan sugan poe ayeuna tong dalahar tong nyarangu tong nyarajat kukuring ditraktir kabeh eueuh ti kapaena ge berarti can beunghar bener nya can beunghar kabeh ku Nabi Sulaiman ujungkan Sulaiman ka Allah poe ayeuna tong dirizkian sur Allah teh Sulaiman dek makhluk mana nu pangheurana kumaha disuguhan cek Nabi Sulaiman lauk we nu aya di lautan nu panggedena kukuring pangheurana disuguhan molah sa Nabi Sulaiman alaihi salam berserta balat kabeh molah keur nyuguhan makhluk Allah sapoe ku Allah moal dibere rezeki doa teh lauk pangbadagna menang olah tirupe teh dicapluk ku lauk hiji seepan kabehanana bari cek eta lauk lapar keneh Sulaiman pancerik Nabi Sulaiman alaihissalam ya Rabbana ring luar biasa rezeki sariat teh abdi nyuguhan tirupoe tirupeting teu sare nyek nyuguhan makhluk sarira ning dicapluk ku lauk hiji ge teu mampu bari eta lauk teh kulutus lapar keneh Sulaiman teu wareg ku lauk hiji berarti yakin rezeki Allah nu luar biasa anu dipasikeun tong hitung taunna sapoe menepikeun ka urang tong hitung poena teu saja menepikeun ka urang mampu makhluk Allah maya di alam dunia nyuguhanana Sulaiman loba sehingga kan minta dieureunkeun rezeki kabeh ku Nabi Sulaiman lantaran Sulaiman edek nyuguhan pan urang mah can kabedak tika nyuguhan model kitu urang mah can mampu nyuguhan model kitu naon sababna lantaran berarti perbandingan keur zalmi nu loba harta bandana keur zalmi luhur pangkatna cul ibadah ka Allah dihadapkeun jeung Nabi Sulaiman bin Daud jaga dina poe kiamat moal ayana naonna naon sababna ukuran hartana ukuran pangkatna moal bisa membandingkan dengan kekayaan senar kabeungharan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ekeun para jamaah sadaya dina surat An-Naml eta salah sawios kisah Nabi Sulaiman alaihissalam di antaranya wawarisa Sulaiman Daud wawarisa Sulaiman Daud Nabi Sulaiman teh menang warisan ti Nabi Daud alaihi salam wa qala ya ayuhan nas ulimna muntiqat tayr Nabi Sulaiman tina salian ti harta naloba menang warisan ti Nabi Daud alaihi salam sebagai bapana so Nabi Sulaiman hei manusia kuring mah dibere ngarti muntiqat tayri kuring mah dibere ngarti bahasa manusia kuring mah dibere ngarti bahasa hayawan aya di alam dunia. Jadi Nabi Sulaiman mah kontes manuk teh ring kudu didekeun sorana hungkul. Nabi Sulaiman apaleun hiji-hijina da sigahna lamun Nabi Sulaiman teh kopakan manuk anu dikurungan dikonteskeun ya. Jadi urang mah kur ngadengekeun sorana hungkul Nabi Sulaiman hartieun nu diucapkeun ku eta mah penting anu kopakan harus sorana teh ceurik mungan urang pan hare-hare dikonteskeun. Malah diadukeun tujuanana pangintenan ningali paus alusara Sulaiman dina alusarana hartieun kana caritaan manukna sakabeh makhluk Allah anu aya di alam dunia ieu kelebihan mukjizat Nabi Sulaiman hartieun wa ulimna muntiqat tayr wa utina min kulli syai'in Nabi Sulaiman didatangkeun pada setiap perkara inna hadza lahu fadlul mubin Nabi Sulaiman ieu kabeh anu dipasikeun ka kaula teh lahu fadlul mubin ieu karunia Allah anu jelas katarima ku kaula lain ngabaregeh istilahna ieu ku kaena kuring tapi Nabi Sulaiman ngadaungkeun ieu teh karunia Allah anu dipasikeun ka Nabi Sulaiman ieu hiji tah keur zalmi anu kaya raya keur zalmi anu beunghar cul ibadah ka Allah tadaek salat, tadaek ngaji, tadaek puasa, terakur jeung doa tatangana dihadapkeun jeung Nabi Sulaiman alaihissalam. Sur Allah Sulaiman kaya raya teu pernah cul ibadah nyembah ka kaula sur Allah Subhanahu wa taala. Eueuhna naonan hujah jaga dina poe kiamat. Lamun kabeneran urang jalmi anu harta banda kaloba. Malah beungarna Nabi Sulaiman. Dina hiji riwayat anna Sulaiman alaihissalam yadhulul zannah ba'dal anbiya bi hamsati mi'ati amin.
ku beungharna Nabi Sulaiman alaihissalam pangpangeurina nu lebet kana surgana Allah di antara nabi, para nabi jeung rasul nu pangpanir lebet ka surga teh Nabi Sulaiman alaihissalam bihamsati mi'ati amin, perbedaanna 500 tahun jeung nabi bedaana. Naon sababna? Lantaran ditetek harta banda Sulaiman nu sakitu lobana. Ya, tak jalmi anu loba harta di alam duniana lamun teu dicompanan kawajibanana eta harta bakal ditanyakeun ti mana ngarahna, dikamanakeun eta hartana sehinggakeun hisabanana hisaban bakal hisaban sadidan, hisaban anu banget. Nah, hiji nomor kahiji para jamaah sadaya. Nomor kadua nu bakal dihujah ku Allah Subhanahu wa taala jaga dina poe kiamat wa yahtazullaha 'alal 'abidi bi Yusuf alaihissalam. Nomor kedua, Allah Subhanahu wa taala bakal ngahujah ka ayeuna makhluk Allah umat kangjeng Nabi Muhammad SAW alal abidi kajalmi pembantu atau tukang kuli bi Yusuf alaihissalam, kalau Nabi Yusuf alaihissalam bakal ditanya atau tukang kuli teh kan ya itu yang kulit bahasa Rasulullah di nape kiamat teh laum lima taraktumul ibadah naon sababna ceuk mang maneh teu daek ibadah ka kaula ceuk anu kulit nahnu masguluna bi hidmati sadatina. Gusti pan abdi mah cul salat cul ngaji puasa teh pan abdi mah kuli ngahidmah kadulungan abdi. Lamun abdi teu hidmah kadulungan abdi sok sieun teu dibere teu digaji. Lamun abdi teu hidmah tepat waktu kadulungan sok sieun abdi dipecat. Sok sieun abdi istirahna teu meunang rezeki saenggakeun abdi teu kaburu ngaji, abdi teu kaburu salat, abdi teu kuat puasa lantaran abdi hidmah kadulungan abdi. Pan loba ya. Kamana ka teu salat capek cenah. Terus kuli capek mesti arti silakan cul salat cul puasa cul ngaji. Surah Allah Subhanahu wa taala abadi Yusuf tahta Uzz Misri wa imratu wa hum lam yatul ibadah. Abdi kaula Yusuf alaihissalam hamba kaula seorang pembantuna ya. Margi Nabi Yusuf teh ayeuna satanya angkat Nabi teh jadi pembantuna Raja Mesir anu disebut nyatana Raja Kitmir Aziz anu carogena Siti Zulaikha teh. Tapi Yusuf teu pernah tinggalan ibadah sugan ku ayeuna Yusuf jadi pembantu. Yusuf jadi ngabantuan margi dina kisahna Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam teh dibuang ku dulurna gitu. Ya, dibuang dina surat Yusuf. Diantawisna qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa bi ghayabatil zubbi yaltaqathu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Cek dulurna nu sanes cek lanceukna lamun anjeun dek ngamun latak tul Yusuf tong dipangota tong dibayar Yusuf teh tapi wa aku bi ghayabatil zubi alungkeun we cenah ka jero sumur tong dibunuh Yusuf teh cek dulurna bi ghayabatil zubi Yusuf ka sumur layal takit hu ba'du sayarah sugan ke aya nu liwat nya hek mangihan ka Yusuf alaihissalam in kuntum fa'ilin lamun anjeun dibigawe alungkeun we Nabi Yusuf teh kana sumur ngalangkung we lain patih Kitmir Aziz ya Raja Mesir kapangih Nabi Yusuf alaihissalam rikeus nyarita di canak tina eta sumur dibawa ka bumina diurus diatur ngan syarat kudu jadi pagawe di eta bumi ayeuna raja teh wayahna kudu jadi pelayan. Surah Allah Yusuf maripuh kapangihna kitu jero sumur dialungkeun. Yusuf maripuh jadi tukang pembantu tapi Yusuf teu pernah tinggalkeun ibadah ka kaula. Surah Allah eueuh naonna tah nu kulit teh jaga di hadapan Allah lamun kulit teu daek ibadah. Jadi kulit tujuan kulit teu ibadah teh kulantaran menghidmah kadulungan kuring. Kulantaran kuring kuli kadulungan kuring sok sieun kuring teu digaji, sok sieun kuring teu dibayar sehingga kuring dina waktu teu bisa ibadah ka Allah. Cing lamun ningali kapeurihanna jeung Yusuf alaihissalam perih mana surah Allah jaga dina kiamat. Sehingga Yusuf alaihissalam kita pukul seorang nabi dina hiji riwayatna diurus Pak sehingga beki gede ganteng Pak kasep Nabi Yusuf teh sehingga Siti Zulaikha bobogoheun anu budak diorok teh leutik urang geus gede mah asa beki kasep asa beki ganteng sehingga Nabi ayeuna istilahna ukuran ayeuna mah dek diperkosa Yusuf teh ku Siti Zulaikha teh keur eueuh salakina nya dek diperkosa barang dek diperkosa kitu jauh salakina cek ayeuna bebeja pan kasalakina na surat Yusuf milari dina surat Yusuf dina ayat 10 deui kaberesna riwayatna ieu ringkesna
beres tidinya Yusuf teh kapangih tah cek bojona teh Pak bahasana ieu berenaa ieu pembantu teh dek marokosa ka kuring cek salah cek bojona ngadu kanu jadi salah kieu. So Nabi Yusuf alaihissalam lamun kaula bener dek marokosa bahasana kuda lamun eta gamis Yusuf sobekna belah hareup berarti ieu istrina bener kuring nu salah nu bohong. Tapi lamun tukangna anu dobol berarti kuring anu bener ieu bojona Siti Juleha anu bohong. Ditinggali teh dobol teh tukangna da puguh pas adek lumpat dibedol Nabi Yusuf gamisna sayakeun sae tukangna. Cek Nabi Yusuf lamun kuring dek merkosa mun adek hareupan bener jubah kuring nu sae teh lain tukangna. Pada kenyataanna bener sehingga dina hiji waktu gojrut dah zaman harita aya seorang ayana dudungan bogoh ka pembantu pan amat pada Siti Juleha teh nya era aku tatangna kumpulkeun pantatangana kabeh setiap ibu-ibu nanti bawa kana kabumina kabeh sok ka dieu kabeh ka imah kaula urang calik bersana dibere barang datang teh beureukeun usum buah cara ayeuna nya dibere buah terus dibere peso nu seukeut hiji ibu hiji buah hiji peso kabeh siap ngesiap nyekel peso saur Siti Juleha Yusuf keluar ti kamar bumi Siti Juleha barang keluar ibu-ibu kabeh malohok ningali ganteng Nabi Yusuf alaihissalam teu sadareun aya nu geus buntung jempolna aya nu geus buntung luah tilu kabeh teu sadar manehna raheut ningali ganteng Nabi Yusuf alaihissalam beres Yusuf daya kabeh gecing kocak nyerieun raheutna cek Siti Juleha kuring mah salila-lila ayeuna unggal beurang penting Yusuf teu pernah neuk kokot cek Siti Juleha teh maneh mah karek nempo ayeuna geus diteuk-teuk leungeun cek Siti Juleha meunang pahujah Siti Juleha ningali meureunna metak tong ngaledek ka kuring cek Siti Juleha maneh mah karek nempo ayeuna ka Yusuf kuring mah beurang penting nempona ka teu bogoh kumaha ka Yusuf alaihissalam ieu tandehna bahwa sejalmi tukang kuli dek ka pasar ka pasir ka dieu teu bisa jadi jaminan teu ibadah ka Allah lantaran dihujah ku Allah dina poe kiamat jaga ku Nabi Yusuf alaihissalam. Dijua tah anu markatiruna para jamaah sadayana wa yahtazu alal marada bi Ayyub alaihissalam ya nomor katilu Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngahuza ka jalmi anu garwing jalmi anu teu damang jaga dina poe kiamat bi Ayyub alaihissalam kalau Nabi Ayyub alaihissalam kaya kula surah Allah kajaga ka urang dina poe kiamat lima taraktumul ibadah naon sababna mangce arajeun kabeh teu daek ibadah jawaban cek anu gareuring pan abdi sadaya teh nahnu marodo pan abdi mah gareuring cek anu geuring teh jaga dina poe kiamat abdi mah teu kuat salat teh geuring abdi teu kuat puasa da geuring abdi teu kuat ngaji da geuring surah Allah abdi Ayyub maradon mardan sadidan apal teu maneh ka Ayyub surah Allah Ayyub alaihissalam geuringna geuning banget tapi Ayyub alaihissalam teu pernah cul ibadah ka kaula geuring kumaha cobaan Ayyub alaihissalam dina hiji riwayat Ayyub alaihissalam dawuh Allah subhanahu wa ta'ala dina surat Al-Anbiya wa ayyuba idnada anni masaniyaturru wa antara murahimin atame dina surat Qaf dina surat Sad mah pamita lepatna bahasana ani masanir syaiton bahasana abdi dina waktu Nabi Ayyub alaihissalam ngagero ka Allah jadi Nabi Ayyub alaihissalam teh kalabat kategori jalmi anu beunghar baheulana Nabi Yusuf alaihissalam teh Nabi Ayyub alaihissalam teh Ayyub bin Ishaq bojona teh nyata Siti Rahmah dina riwayat pamiriwayatna dina kitab Duratun Nasihin bojona teh gaduh 3 Nabi Ayyub alaihissalam teh malah Nabi Ayyub alaihissalam teh termasuk jalmi anu beunghar loba hartana si iblis bojokan ka Allah bojokanana ya robana da Ayyub mah da ibadah teh loba we hartana ya cek si iblis ka Allah subhanahu wa ta'ala soalnya coba we kumaneh leungitkeun hartana ruksak hartana sehingga keun saep harta Nabi Ayyub alaihissalam Ayyub anger ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala sok setan teh ya robana dapang we cenah Ayyub mah ayeuna da ibadah oge da cager awakna da mun dibere geuring mah da ibadah cek si setan teh coba ku anjeun cenah uji masakeun dina ayat dina surat Sad wa idnada ayyuba al-ma'masan yadurru sanyeuna geus abdi ngamadarakeun ka kaula teh kulantaran diusap ku setan cek Ayyub teh kuring mah padahal kieu teh
Jawaban Ayub alaihissalam kumaha leungit hartana, alhamdulillahirabbil alamin. Gusti sagaya puji kagungan Gusti. Asal lagi harta ti Gusti ena ge dicana ku Gusti siga pingsan cenah si iblis Pak. Ya. Ku ningali reungit harta Ayub alaihissalam masih muji syukur alhamdulillah. Pan urang kana leungit duit 5.000 ge pan geuringna ge paranas tiris Pak nya. Pamana beureup hiji mah leungit duit teh Pak. Lain alhamdulillah pan leungit duit teh di mana neuneuna. Da eta lalawara nyakuana pan urang mah bari sajeroning neneangan teh bari hate teh nyarekan urang da. Atau lamun pamajikan leungit tampan teh ku kulutus ka pamajikan teh. Leungit teh menang, kulit teh menang, mahal teh teh dileungitkeun, mun dibeuli mah kana bakal wah teh ngawek-wek Pak. Pangaji duit teh Nabi Sulaiman seep hartana Nabi Ayub alaihissalam masih kene alhamdulillahirabbil alamin. Ujian canapi ta ujian geuringna mah beres Nabi Ayub alaihissalam dina hiji katerangan sumadhara ala Ayub alaihissalam zadra wa hadabihi min ra'si ila qadamaihi. Ngesep hartana Nabi Ayub alaihissalam dijohirkeun ku Allah, dicoba ku Allah, buduk wa hadabihi min ra'si ila qadamaihi. Ti mimiti tina mastakana parat kana dua sampeana buduk burak-rakan Ayub alaihissalam. Buduk Nabi Ayub alaihissalam diuji ku Allah. Anu saterusna para jamaah sadayana dina riwayat sehingga dina faedah dina waktu pama bakia min jasadi sarif ila qalbu walisanuhu. Jadi teu pernah nyesa tina sakabe jasad Ayub alaihissalam terkecuali hate jeung lisana. Wa kana lahu qalbuhu min syukrillah walisan min dzikrillah. Sehingga awakna saeb kabeh tapi Ayub alaihissalam lisana selalu dikir ka Allah, hatena selalu ayeuna emot ka Allah subhanahu wa taala, syukur ka Allah selalu. Pabakia pimardihi aya samanina asarasana. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam dina hiji riwayat mah teu damangna teh 18 tahun tahunna teh. Malah dina hiji riwayat di para jamaah sadayana nahnu ayakeun ku parahna aya Nabi Ayub alaihissalam teu damangna wasala minhu sadidu wa qafihidun. Pasadayana saliran Nabi Ayub alaihissalam teh ngocorna nah alaina nah bari pinuh ku bilatu. Nah pinuh ku bilatu. Beres dirinya teh datang ayeuna ka Siti Rahmah ka bojona bahasana ya Rahman nahnu nahsu ayasriya balau Ayub ila auladina demo lamun Quran ayeuna mah beureun ka bojona wayahna Rahmah ayeuna kudu dieuweukeun ti ieu lemur Ayub alaihissalam lantaran sieun hariwang menular penyakit Ayub katurunan kuring sehingga dina hiji riwayat Nabi Ayub alaihissalam diusir teh ta kampungna. Bahasana lamun teu init ayeuna ku kuring mah Ayub dibuang. Cana bacana di riwayat tikano Nabi Ayub alaihissalam ku bojona. Moal acungna dicana kaleuweung anu jauh ti lemur, jauh ti jelema lantaran bauna luar biasa. Malah para jamaah sadaya ku repotna, ku parahna Nabi Ayub alaihissalam ayeuna waktu ibadah laanan bilatung teh. Imam beres ibadah terapkeun deui panjaga teh ditanya. Gering maneh teh sarua teu Ayub alaihissalam. Ayub mah seep dagingna, seep kabeh kulitna dikecrokan beh dieuna kul bilatu, tapi Ayub teu pernah ibadah ka Allah subhanahu wa taala. Mata karek rieu teu ngaji, karek rieu teu salat eueuh naonan nya. Ka mana teu ngaji ka? Ieu teh jadi suku. Ka mana teu ngaji teh kang batu, ka mana teh eta mah naon dibandingkeun jeung panyawat Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga Siti Rahman jadi bojona bahasana faqalat lahu rahma yauman anta nabiyyun karimun ala rabbika mun ayeuna urang sur Siti Rahmah teh pangsalira teh nabi anu mulia sarta salira teh saeun nabi ayeuna nu jadi karimun ala rabbika sadaya teh nabi anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa taala la wada'ta Allah taala ayus biaka cing atuh kang ceuk bojona ngadoa ka Allah da pasti diijabah akang teh minta cager tina geuring ayeuna. Jawaban Ayub alaihissalam faqala Ayub alaihissalam wa kam kanat mudaturah. Nyi nasabaraha taun urang hirup senang teh, hirup cager teh. Jawaban sareng bojana bahasana samanuna sana. Kan urang teh hirup teh geus 80 tahun. Bahasa cek bojana teh. Urang teh yuswa teh 80 tahun. Faqala sur Nabi Ayub alaihissalam ini astaminallah. Ya, istimewa Nabi Ayub alaihissalam. Abdi isin ku Allah.
an aduhu wa ma balagtu mudata balai mudata roh can sarua cenah ayeuna waktu senang urang jeung waktu gering urang pan senang mah 80 tahun cek ayeuna teh gering mah karek 18 tahun dia jauhkeun izin cara kaula maka Allah minta ngadua ka Allah hayang cager lantaran urang pan cager mah 80 tahun gering mah karek 18 tahun lamun aya di urang ayeuna nu bade kieu wah luar biasa mal payu rumah sakit teh mah mal payu bidat mal payu dokter naon sababna naon sabab ngabandingkeun cageuna jeung gering pan urang mah umur 60 tahun gering sakali pan asa lila gering teh kos kitu we 60 tahun teh gering kabeh nya urang teh gujra ka alam dunya pan urang teh cager heula urang teh pernah warah heula urang teh pernah kuat nang heula pan nu sakita we nu kuat nang sakit ayeuna karek kuat cenah paling ke 10 kilo pan teh kuat baheula namun teh jag-jag heula pas teh dibere gering pan asa lila gering urang mah ayeuna mah ngabandingkeun cager 80 tahun gering 18 bulan mah izin cenah ku Allah ieu luar biasa anu perlu ditiru urang lain ditiru istilahna pangintenan ayeuna da mampu hari kos urang di kapuduk kos Nabi Ayub alaihissalam parek atul saeutik kepada urang geus digosrok rupa paitan mah kunaon sagala rupanya hayang cager teh Nabi Ayub an bilatung bari urang mah buduk urang can pernah katingali bilatungna nya uyek-uyekan sugan tapi orang pernah bisul heka tingali bilatungna can pernah pan can tengah tempo bilatungna oge Nabi Ayub mah pungkeurekan katingali bilatungna bedes didinya para jamaah sadayana saur Nabi Ayub alaihissalam ka bojona kaula moal samia jabaniyat lubani lahman sehingga keun dina riwayat aya 2 bilatung neneangan daging dina jiwa Ayub geus eueuh kabeh bahasana ngajeritna Nabi Ayub alaihissalam dina waktu bilatung bade ayeuna nuang ngakanan lameuna jeung hatena nami ngagoak Nabi Ayub alaihissalam ka Allah ngagoakna kumaha sadidinya nada Ayub alaihissalam Rabbi qala inni masaniyaturru Gusti geus keuna ka abdi madarat ka abdi tapi mihape Gusti sesakeun lamai abdi jeung hate abdi naon sababna lamai abdi keur dikir ka sarila hate abdi keur syukur ka sarila lamun lamai jeung hate abdi saep ku bilatung abdi moal tiasa bersyukur Ayub mun keur menta disesakeun eta menta disesakeun lamaina lisana jeung didesakeun hatena pan urang mah karek ayeuna bisul hiji ge geus kagoakan luar biasa tah jadi meureun jaga dina poe kiamat keur jalmi anu teu damangcul ibadah bakal dihujah ku Allah Subhanahu wa taala ku Nabi Ayub alaihi salam Nabi Ayub alaihissalam anu kena madorotna Nabi Ayub alaihissalam sehingga diusir keluargana diusir keluargana diusir ku ayeuna kampungna ku bau lantaran Nabi Ayub teu damang tapi Ayub alaihissalam teu pernah cul ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sehingga dina hiji riwayat Nabi Ayub alaihissalam kana kaleuweung ayeuna di leuweung bes dina tiluung Nabi Ayub alaihissalam teh bojona teh dina hiji riwayat ngicara rambutna cenanya keur masihan tuang Nabi Ayub alaihissalam padatang cenah katatangan hampura cenah ce kuring tulungan teu boga keur tuang cara ge abdi ayeuna jawaban cek tatanganna mereka mah sok sieun menular ka kuring betak tika ayeuna panyakit menular mah rame nya menular sieun menular pada kenyataan mah Nabi Ayub alaihissalam teu pernah ayeuna menular ka bojona nu ngurus sugan miru budeg henteu naon sababna lantaran qudroh iradah Allah ngan keur tiba ka Nabi Ayub nu teu tiba ka bojona beres dirinya sehingga keun ngicar rambutna Siti Rahma dijual rambutna dipake mikeun lamun keur ayeuna keur meuli tuangeun ayeuna Nabi Ayub alaihissalam dina manah Nabi Ayub alaihissalam lamun balik pamajikan kuring ku kuring dek ditengal 100 kali ngagitik lantaran geus wani-wani ngajual rambut tanpa izin kaula saur Nabi Ayub alaihissalam beres dinya para jamaah sadayana pastajabna lahu pakasabna ma bihi minaturi wa ta'alahu wa bisaumahu dijabah ku Allah Nabi Ayub alaihissalam damang deui pes damang deui Nabi Ayub alaihissalam ngadua ka Allah Subhanahu wa taala beres damang sur Allah ka Nabi Ayub cumpana nadar anjeun baheula waktu gering naon nadar kuring jeung Nabi Ayub baheula keur waktu ayeuna bocah nu ngicara rambutna dek digitik kalawan 100 gitikan cek Nabi Ayub teh da karunya bojo anu geus ngurus ngatur kuring keur waktu gering geus cager kuring di kebugan surah Allah bahasana dina ayat dina surat upami telepat mah suratna dina surat Shad teh bahasana urkud sok anjeun geura cali sok anjeun geura jejeg menjejeg ayeuna
maka bakal keluar ayeuna cai keur mani anjeun cager bes dirinya surah Allah Subhanahu wa taala cokot weh ulah 100 nyere lamun ayeuna cokot weh nyere 100 siki beungkeut gebugkeun sakali. Jadi nadar nu 100 kali ngagitik teh cukup ku sakali ngagebuk ayeuna lantaran nyerena aya 100 siki. Bisi urang kapan nadar kamuda digitik cenah ku aing nyere pamana 100 nyere pamana tong ku hiji-hiji da nyerieun nyerena we beungkeutkeun 100 kili sakali digebukkeun heugeuna kana awakna 100 nyere coba mun hitungkeun hiji 2 3 100 berarti teu ngakepeng digebukannya. Jadi eta jadi ujianana sakaratus sekali ngagitik teh dina hati lain hiji-hiji dibeungkeutkeun surah Allah. Sok beungkeut tajukutna bahasana Quran tajukutna gebukeun we sakalikeun ngagebukna. Berarti sakali ngagebuk jerona 100 kali ngagebuk ya. Kemudian hikmahna dibalik riwayat Nabi Ayub alaihissalam bahwa nadar teh perlu dilaksanakeun, nadar teh jadi wajib pang sunat teh ku nadar mah. Pangka sunat jadi wajib. Pamana nadar kuring teh cenah isukan mah salat teh berjamaah lohor teh wajib tah berjamaahna. Pada berjamaah sunah. Kata Nabi yang teh malam Sabtu mun bagian cenah ajengan Timur Jaya kuring rek ngamplok 300.000 wajib tah. Wajib lantaran anu asalna teu nanalke jadi wajib bisi nadar model kitu gitu. Pas bisi hujan teu datang urang da kamari murudan teu datang. Hujanna gede kamari mah nya. Hujanna gede na mirip pisaku sorban dibeulitkeun kana sir. Kamari bakal buyeng datang hade teh nya. Make jas hujan ada. Jas hujanna eueuh hade nya. Kuna teh bisi hujanna bisi teu datang teh wayahna beureut pangbeli ke jas hujanna nya. Bisi rada karunya ke pangbelikeun mobilna ngarageuna ka kana mobil mah kahujanan meureun. Lain naikkeun harga ieu mah model kitu gitu. Bisi aya panadaran mah jadi kewajiban. Anu terakhir Allah Subhanahu wa taala bakal ngahuzah jate wayah tazul ta'ala alal fuqara bi Isa. Allah bakal ngahuzah jaga dina peka ka orang-orang fakir teh ku Nabi Isa alaihissalam. Ditanya anu palakir teh jaga ku Allah. Lima taraktumul ibadah naon sababna maneh nu palakir teu daek ibadah. Jawaban cek orang fakir mahasana ayeuna aya bahasana apa qur'ana masbuluna bima saqatil fakri. Gusti pan abdi mah teu kuat ibadah teh. Abdi ku masyarakat fakir teu boga we abdi mah. Sayekeun abdi teu kuat teu mampu salat. Abdi teu mampu ngaji teu jalma teu boga sagala teu aya. Surah Allah Subhanahu wa taala afqaru min man fil ardi wa hum la yamliku syai'an minad dunya. Falasu baitun wala malun wala zawjatun. Cing kapakiran maneh sarwa teh jeung Isa alaihissalam. Isa alaihissalam teh wa la yamliku syai'an minad dunya. Isa mah teu pernah bogaeun naon-naon tina perkara dunia. Malah Isa alaihissalam paelau baitun Isa teu boga di bumi. Wala malun Isa teu boga harta, wala zaujatun Isa teu boga bojo. Wa huwa lam yatrukul ibadah, tapi Isa teu pernah cul ibadah, bari Isa jalma teu boga. Dina ayat sanes mah dina diungkeun Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Maidah bahasa apa dina waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqulana idan lil awalina wal akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ngadua Nabi Isa lantaran mentati ayeuna kaumna ngadua supaya didatangkeun maidah teh hidangan ti langit. Basara dina doana Allahumma ya Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina lungsurkeun Gusti alaina ka abdi sadaya ma'idatan minas samai hidangan ti langit ya wa takunu lana idan lil awalina anu eta hidangan dilungsurkeun ku ti langit teh jadi ayeuna idan teh lebaran abdi sadaya jadi bala-bala teh kubunga gitu. Jadi lamun kerjami ujian ayeuna ngadua ka Allah mal datang ti langit diijabah Nabi Isa alaihissalam datang tak hidangan ti langit dina Nabi Isa alaihissalam lungsur hidangan ti langit lil awalina wal akhirina wa ayatan minka jeung eta maidah ti langit hidangan ti langit teh jadi ciri kana kekuasaan salira warzuqna wa anta khairur raziqin. Mugi Gusti pasian abdi ciri-ciri anu seueur riki anu sae sareng Nabi sallallahu dijabah ku Allah doana. Surah Allah ayat anu 11 qala Allah taala inni munziluha alaikum ku kaula dijabah doa anjeun Isa ku kaula dilungsurkeun maidah hidangan ti langit keur anjeun jeung keur kaum sareut. Tapi surah Allah nah paman yakur ba'da minkum sajami anu kupur sabada dilungsurkeun maidah sabada lungsur hidangan ku Allah masih kena kupur teu daek ibadah
Masih kana turut kana ta Allah sareng Rasulna fa inni u'adzibuhu adaban la u'adzibuhu ahadan bi ayana minal alamin. Wayahna surah Allah nyen perjanjian lamun anjeun beserta jamaah anjeun kaum anjeun geus dilungsurkeun ngidah ti alam langit ku kaula teu daek ibadah mangko kaula bakal disiksa kalawan adaban siksaan anu kaula can pernah nyiksa dina samemeh ayeuna adab kaula ahadan ka jaminal alamin sakabeh alam. Istilahna surah Allah ego aya ku kuring diturunkeun maintah keur ka rakyat anjeun ka jamaah anjeun ka kaum anjeun. Tapi syarat lamun jabana lungsur maidah ieu masih kena teu daek ibadah, masih kena kukupur kaula bakal mere siksaan anu siksaan ieu can pernah dibikeun ka hiji jalma di saradayana makhluk kaula anu aya di alam dunia. Jadi ayat Al-Qur'an anu sanes mah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Keuna ka urang oge lain khusus ka Nabi Isa alaihi salam. Seandainya urang boga harta teu daek syukur ka Allah, urang loba harta teu daek ibadah ka Allah, mangka surah Allah inna adzabi lasadid. Adab kaula bakal leuwih banget, leuwih perih, leuwih nyeri lamun anjeun ku kaula dibere teu daek ibadah. Nabi sama lungsur hidangan di alam langit urang ayeuna mah hasil karya urang, hasil sababia usaha urang ngajadikeun hasil rezeki sehingga urang teu daek ibadah ka Allah sami urang ge bakal diadab ka Allah kalau adab ucapan dipasikeun ka hamba Allah sabada di alam dunia ini. Jadi keur jalmi anu fakir, ge jalmi anu istilahna heurepakeun pungsat bahan dia eueuh barang teu aya lamun teu daek ibadah jagana dihisab dihujjah ku Allah ku Nabi Isa alaihi salam. Perbandingan Nabi Isa alaihi salam di hiji riwayat mah bajuna ge anggeuna ngan kurus jubah eta hiji-hijina Nabi Isa alaihi salam, tapi Isa teu pernah jeung ibadah. Pan urang mah disebut fakir teh baju mah boga 10 sikit 20 sikit. Urang mah disebut fakir teh masih kena boga samingweun mah katuangan. Urang mah disebut fakir teh masih kena boga duit 2 peun jajan mah. Urang masih kena teu boga nyebutkeun fakir teh pan boga keur meuli rokok mah, boga keur meuli kopi mah. Malah dina hiji katerangan sareng Rasul jaga dina poe kiamat aya golongan jalmi anu sakilina, jalmi anu berat kabeh. Sareng Rasul, sareng para sahabat ya Rasul, nasaha jalmi anu berat dina poe kiamat teh? Sareng Rasul, jalmi anu boga katuangan keur poe isuk. Jadi jalmi anu boga katuangan poe isuk teh kalabat golongan jalmi anu abot jaga dina poe kiamat. Ari urang pan leuwih teu keur poe isuk, keur bulan hareup geus aya pan urang masih siapkeunana. Jajana geus aya, pan keur tuana geus aya, malah kerokona ge geus aya. Kadang-kadang ulah boga rokok teh kemana sampai sabungkus, sabulaneun pan meuli 30 bungkus, berarti geus 30 poe eta sakilin jaga dina poe kiamat. Berat jaga dina poe kiamat. Matak mending meuli sabatang-sabatang ulah teu berat meuleuyanna kitu nya. Baduit beli teu sabatang. Ningang moal teh sabab teh anu menta teh keur sabatang pan rokona. Jadi heureuk ku dohirna jaga dina poe kiamat berat ada berat disakalikeun mah teh. Matak keur urang lamun budak kadinya berarti orang teh teu kasup gorong fakir lantaran urang mah aya keur poe isukan. Lamun eueuh keur poe isukan yakin fakirna. Urang keur poe isukan samingweun bakal datang di boga keneh. Masuk aya paribasa di boga duit kieu mah sabulan teu usaha ge. Mahi cek urang teh nya teu mikiran kana ibadah mah. Justru urang teh teu mikiran ibadah purna teh kieu. Jadi urang mah kadang-kadang wah malam Sabtu aya dewe ngaji teh mahi tika malam Sabtu nu bakal datang tungna Sabtu hareup teh ngaji lantaran ngalap cukup ku Sabtu aya ku jadi ibadah ulah kitu. Justru ibadah mah ulah ngalah cukup ku sakali, urang teh kudu berkali-kali bae dina meureun ibadah ka Allah. Urang salat ulah nyengkup lohorna hungkul, urang salat ka masjid teh diburu teh magribna we jeung ayeuna isana. Rata-rata pan muatan loba teh magrib meunang muatan loba imam teh nya. Isa ka subuh mah geus rada pati eueuh. Komo lohor mah jeung asar boga areueuh. Ieu na magrib muatan meunang loba. Jadi urang teh kade niat dina ibadah ka Allah teh nganu akal teh hayang mampu setiap salat urang berzama ulah diburu istilahna beureun loba ada hungkul. Magrib loba ada mangan. Tes we ka masjid magrib bakal loba jamaahna. Tes we ka isa mah teh eueuh. Komo subuh mah hararese bere hujan. Pas subuh teh ngarecek hujan jauh ka masjid pan peureum deui we cengkat urang teh ningali payung nyebut teh wah payung we payung aya ge nya payung aya ge nyebut teh wah payung aya payungna pohon neuneun bahasana teh ka mana kang teh ka masjid poho payung teh di mana neuneun aya nu budak kada kadeul mun ka masjid. Tapi urang teh kuli coba
Ada kuli, ada kasawa, ada kapasir, pan kada hujan biripis, kamana kang kuli isir kabarangan, pan lagi di, ya, bari mangol pacul kasawa hujanan, pan orang teu sanggup kinet ngaji salat hujanan mah ukuranana lantaran urang teh sieun geuring teu init kuli. Bayangkeun perbandingan milari dunia jeung perbandingan milari akhirat urang gede ka mana pengorbanan urang? Hampir rata-rata kan gede korbanan kana perkara dunia. Urang ke perkara akhirat mah hese aya ngorbankeun. Ngorbankeun jiwa, harta, tenaga, pikiran jeung ilmu pan hese keur jalan Allah mah, tapi keur perkara dunia pan kadang-kadang cek paribasana aya hiburan mah 17 Agustusan pangacungna pangluhurna dikuring duit sekian mananya tanya nguludan mah ngahepet kabeh ge Pak cek paribang urang nguludan minggu hareup jepling kabeh oge pas ada undunan sekian mah ngagerbek pan naik pas aya urang aya permainan aya naon panggeulan ngorbankeun harta sedengkeun harta eta cantang tuh jadi manfaat tapi di orang dipakai ibadah ke Allah yakin manfaat aja. Kesimpulanana para jamaah sadayana jaga dina poe kiamat Allah bakal ngahujah ka 4 golongan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji kazalmi anu beunghar ku Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nomor kedua kerjalmi anu geringan ku Nabi Ayub alaihissalam. Nomor katilu kerjalmi tukang kuli bakal hujah ku Allah jaga dina poe kiamat ku Nabi Yusuf alaihissalam. Nomor kaopat kerjalmi anu pakir bakal hujah ku Allah subhanahu wa ta'ala ku Nabi Isa alaihissalam. Jadi keur anu beunghar, keur anu pakir, keur anu gering behe dina keur sadaya anu kuli teu aya jaminan ti Allah subhanahu wa ta'ala lamun urang teu daek ibadah. Allah ibadah teu mandang ayeuna beungharna, teu mandang pakirna, teu mandang kulina, teu mandang istilahna swasta jeung negrina, dipandang ku Allah kailasanana. Bahasana Allah Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Teu diiwalkeun sugan ku Allah. Mane mah tukang sibuk bae teu ibadah, mane mah teu boga bae teu ibadah, mane mah pangkat bae teu ibadah, da mane mah ayeuna jenderal teu ibadah. Teu aya pandangan di hadapan Allah anu dipandang ku Allah mah takwana. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jeung loba ti ayeuna. Kurang kalabat jalmi anu beunghar, kurang jalmi pakir, kurang sehat maupun ayeuna teu sehatna, kurang aya maupun teu ayana, kurang kuli maupun teu kulina. Jaminan ti Allah Subhanahu wa taala mung hiji bakal jamin liwat takwa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hadis diriwayatkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tanbih ka urang sadaya. Jadi urang tadi pernih pikeun ibadah, urang tadi parentakeun pikeun ibadah, urang diparentakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun kewajiban, ngalaksanakeun parentah ti mantenna. Kuat teu kuatna laksanakeun kewajiban sakamampuhan urang. Sakuat urang lain dina harti ada kuring mah teu kuat salat mau salat sadina itu. Mampu nangtung bari nangtung. Mampu calik bari calik. Teu mampu bari calik bari nangkarak. Teu nangkarak berjalankeun salat dina hate. Lain ilana lihat saeutik geus teu salat. Nyeri suku saeutik geus teu salat. Nyeri sampean saeutik geus teu salat. Tujuanna kamampuan di dieu teh uji kamampuan urang nu penting bisa ibadah. Mudah-mudahan jadi tanbih khusus ka abdi mios sederhana umpana pikeunana sarta mudah-mudahan ieu riwayat kisah anu yakin tertera dina Al-Qur'anul Karim sering dibaca urang, riwayat Nabi Isa dibaca na Al-Qur'an, riwayat Nabi Yusuf na Al-Qur'an aya, Nabi Ayub aya, Nabi Isa alaihi salam urang kantun macana perlikeunana, dirieu teu mampu macana urang kantun ngajalankeun urang aya sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ieu urang nabi urang boga nabi anu istimewa anu sami gogoakan ka umatna anu bakal nulungan ka urang sadayana ku sababiah urang ngajalankeun sunnahna bari urang teu eureun maca salawat amantana. Mudah-mudahan hasilul umat maghfirah ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Barokati pengaosan diwikeun saena pangantentina taufik hidayah ti Allah kawanantina kabodohan pribados abdi juga dihampunten kumaha kita nang hapunten. Dan alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hapunten ti sadayana jadi sababiah doa ka abdi doa ka virus aya sakeureung cing manfaat masalah dunya akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa bil khair ka anu teu daramang baik daramang lahirna batinna asaina mudah-mudahan ku barokah pangaosan dengan sehat sabiara biarigi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sagala piusaha urang lahir batin pasar-pasir sasaneunna negrina ku barokah pangaosan hasil ijazah barokah manfaat masa dunia akhirat sagala cita-cita rencana tujuan urang sadaya mudah-mudahan ijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Urang sari panjang yuswa sinar sehatna bozo kala putra mantu putu urang sadaya sami dikersakeun Allah cing panjang yuswa sinar sehat teh sinar batina kalbat golongan jamin sholihin sholihat amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.